Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana, tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina ieu channel. Simkuring bade neraskeun deui hanca carita carios nyambung kasarung kaliang maung. Carita ieu karangan Simkuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana sateu acan Simkuring neraskeun hanca caritana teu kenging hilap. Anu teu acan subscribe mangga sok tekan heula subscribe-na supaya caritana leuwih gacor deui, leuwih rame deui dina ngacaprukna. Tapi sanajan ngacaprak oke, mudah-mudahan sasieur sabeunyereun aya manfaatna kanggo sadaya kaum dangu anu ngadangukeun carita ieu. Manfaatna manya tiasa kahibur ku ayana carita Mang Omon anu ayeuna geus jadi juragan beunghar, berat beunghar, loba kakayaanana, tapi geuningan jalma mah ripuh ku ripuhna, senang ku senangna, moal aya leureuhna ku sagala masalah. Saperti waktu ayeuna anu keur dirasakeun ku Mang Omon sakulawarga, sanajan can karasa ari panghalang ti jalma mah, tapi geuningan ngadadak ayeuna meunang laporan ti Mang Uding sawahna ruksak. Kitunya wargi parontos dugikeun kadinya carita teh. Mangga ayeuna urang kawitanan supaya teu nyangkolong kana waktos. Atuh duka teuing juragan, kuring oge bingung kusabab harita teh saparantos menang katerangan ti barudak anu digawe di ditu, langsung we ka ditu bener nyata ruksak. Walah bingung dina nyaritakeun age kacida ruksakna juragan, cek Mang Uding kacida tandesna dina nyaritana. Harita Mang Omon sakedeung ngahulang, waduh lamun kieu bingung ya, kudu diteangan awal na ieu. Nah bener eta teh aya bagong, tapi katempuna aya liwat bagong ti leuweung atawa ti mana bae, kan sok katempo aya tapak ngaran di sawah teh geuningan da baseuh, meureunna dina galong sawah oge kaciri urut liwatna ti mana boro-boro ning sato anu teu nyaho aturan. Jalma oge moal leungitina tapak Mang Uding, nah geus diperhatikeun masalah eta, cek Mang Omon beuki tandes bae dina nyaritana hayang meunang kapastian. Nah bener bagong anu ngaruksak sawahna teh bagong beneran atawa bagong jajadian. Tah eta juragan anu kukuring keur dipikiran oke, kusabab bener-bener teu katingali aya tapak bagong anu ngaliwat ti leuweung atawa ngaruksak galangan sawah. Teu katingali aya nu kitu, bingung buah beneran bagong kajajaden. Tapi nah bener di zaman ayeuna masih kena aya nu kitu, aya nu muja ka bagong, cek Mang Uding nyarita kitu. Harita Mang Omon ngaranjug hatena tapi geuwat nenangkeun diri kusabab asa kasindir ku caritaan Mang Uding, kusabab manehna rumasa geus nandonkeun diri ka siluman maung. Tapi manehna mah perjanjiana ngan saukur diri pribadi anu bakal tanggung jawab sagala rupana di akhir, henteu menta tumbal nanaon atawa aya perjanjian kudu ngaruksak banda batur seba nyawa tiap tahun kawas muja ka
siluman-siluman lainnya seperti anu pernah didenge ku manehna lamun buja ka siluman buta geus pasti awal mula menangkan harta oge kudu nyerahkan nyawa pamajikan atau anak, tapi manehna mah henteu, perjanjianna bakal dibalitungkeun ku diri pribadi. Atuh bisa bae mang, memangna kena zaman modern we kieu moal aya kan ari jalma kahirupan teh sarua aya nu ripuh oge narimakeun kawas kuring baheula ripuh usaha keun bae dihina dikumhagekan teu aun aing geus waktuna beunghar mah beunghar oge kawas ayeuna aya oge anu teu hayang hirup sangsara kumaha carana dijalankeun aya nu ngarampok aya nu korupsi aya oge anu cek mamang disebutkan tadi muja ka siluman pasti bae atuh mang lamun ayeuna geus puguh katempo ku mamang di tangan eueuh tapak bagong liwatna pasti eta lain bagong biasa mang cek mang omon langsung negaskeun pamikiran anak tapi dina ngomongna teh harita usahakeun tenang supaya Mang Uding teu curiga yen dirina oge rumasa muja ka siluman mau. Oh kitunya juragan, atuh lamun bener teh eta juragan juragan anu disebut juragan anu astagfirullah geuningan kalah kabalababal kieu juragan maksud kuring teh lamun anu disebutkeun ku juragan ayeuna bener eta pagawean siluman bagong kudu kumaha nyangkalakna juragan kuring mah teu apal carana nyangkalak bagong kajajaden sieun kuring mah malah sieun bisi nyuruduk cek Mang Uding bari seuri leutik tapi kenyataan gitu dina hatena kacida sieuna lamun bener kudu ngahareupan bagong kajajaden lah ulah mikiran kawas kitu mang da manusia mah loba akalna cek jengkol aya usumna ari akal mah usumna mang kumaha bae carana nu penting ayeuna kumamang silidiki heula ka bener nah eta teh pagawean jelma anu bisa nyirikeun supaya kawas ku bagong atau bener bagong tapi lamun bagong bener kuring mah teu percaya lamun bagong berarti bagong kajajaden mang kitu bae ayeuna mah keprakeun barudak supaya dina peuting kudu giliran nalingakeun kaayaan sawah di mana bae oge sok lah tong hariwang masalah buruh mah kuring mah geus apal ieu mamang oge tara ngamomorekeun tanaga batur pokona mah keur ngopi keur udud jeung sajabana bakal dijamin ku kuring nu penting perhatikeun lamun aya bener eta bagong naon bae lah bagong rek jalma kuat laporkeun ka kuring pasti kuring bakal ngadatangan di mana bae tempat kejadian anak kitu bae mang cek Mang Omon negaskeun ka hayangna nya ari kitu mah mangga juragan mangga pokona mah tenang nu penting mah begitu dari barudak mah digawe mah saragut pisan komodi aya buruhna da memang kuring oge apal juragan mah taranga momorekeun tanaga cek Mang Uding bari nyerengeh ka cida bungahna geus ngadenge aya parentah kitu komo apal salagi manehna jeung pagawe lainna nurut kana kahayang Mang Omon moal hese Mang Omon mah dina merehan mere buruhna kitu nya wargi keur kitu teh tojol BNI keluar nyamperkeun maranehna anu keur seriusna dina ngobrol cek geuningan aya Mang Uding sukan teh saha tadi kuring hampuraker aya di luhur keur ngobrol jeung si bibi asukan teh oh mamang hampura mang kuring kakara nepungan mamang aya naon ka cida
penting na kawas nama geuning dina obrolan teh aya naon? Cek BNI langsung nanya gitu bari diuk gigireun salakina dina kursi empuk kusabab ayeuna maka hirupana geus sagala buru bro, harta ngalayah di mana-mana, beda dina papakaian dina awake kacida mulusna kacida gelisna ayeuna mah BNI teh sarua jeung salakina mangomon geus jadi juragan mah beuki kasep wae sanajan baheula papakaian butut ge da mangomon jeung BNI teh ari bebeungetan jeung awak mah alus komode ayeuna sanggeus jadi juragan beuki kaciri bae pantesna maranehna jadi jalma beunghar. Juragan istri hampura da kuring oge ka dieu teh ngadadak kusabab menang kabingung sawah ayeuna mulai ruksak, anu dikaler geus ruksak, anu dikidul ge cenah mah aya tanda-tanda rek ruksak ku bagong. Cek Mang Uding langsung nyarita kitu harita nepikeun ka BNI curing hak. Naon Mang Uding ku bagong? Bagong naon Mang Uding, bagong naon? Piraku sawah anu biasana menghasilkeun pare kacida lobana ayeuna ngadadak ku bagong. Bagong di mana Mang Uding, bagong di mana? Nah bener eta teh teu dijieun-jieun piraku aya bagong ka sawah da sawah teh lain di leuweung urang mah atawa kuring mah boga sawah teh kabeh oge deket jeung lembur bari jeung deui kakara ngadeng aya bagong di mana Mamang? Ka bener Mamang ngomong teh? Cek BNI waras was beus dina ngomongna kacida reuasna ngadenge Mang Uding nyaritakeun kitu. Bener. Ini caritaan Mang Uding teh salah kitu. Sabab Bapak oge geus meunang laporan ti anak ti si Anan teh kamari nyarita kitu. Cenah mah di kaler yang dikidul teh sawah mulai ruksak anu dikaler. Ayeuna anu parah mah matakna ayeuna ge Bapak keur ngobrol supaya bisa gawat kanyahoan sababna naon bener bagong beneran atau bagong kejadian, tapi sanggeus ditanyakeun ku Bapak nah aya tapak bagong liwati leuweung atau henteu cenah mah eueuh kusabab galang sawah oge eueuh nu ruksak tapak liwat bagong gitu. Ini cek Mang Omon bari nutup ka pamajikan anak. Ya ampun Gusti, nah bener eta teh Mang Uding gitu anu kanyahoan ku Mang Uding teh teu salah teh Mang, teu salah. Lamun kitu meureun bagong kajajaden hap jatan kiwari aya keneh jalma anu hayang beunghar secara instan ku jalan gugur kasiluman Mang, kuring masa liur asa teu percaya. Cek BNI nyarita kitu atuh Mang Omon teh kasindiran deui bae harita teh bari ngabalieur. Ngusahakeun nenangkeun pikiran anak kusabab harita geus kasindir deui ku pamajikanna salianti tadi kasindiran ku Mang Uding. Dina hatena teh ngagerentas, aduh aya bae ini cenah teh da mun geus nyaho mah moal nyarita kitu da urang bisa beunghar teh ku jalan muja kasiluman akang oge muja sanajan beda jeung batur akang mah teu hayang numbalkeun nyawa batur. Dalamun akang waktu datang ke Gunung Wilis ngandonkeun maneh mah maneh teh aya teh semua ngasaan beunghar
kawas kieu ini meureun geus aya di alam siluman maneh teh kusabab kuring manya ka maneh jeung kasih ucil matakna maneh teh ditandonkeun sing hayang nyaho mah akang teh ku guru ini ku guru aduh nah kieu teuing geuningan aduh untung can nyaho lamun geus nyahoeun kumaha sikap pamajikan aingnya kerentas Mang Omon bari ngusahakeun nenangkeun pikiran anak supaya teu kanyahoan batina reuwas ngadenge caritaan pamajikan anak itu. Sedangkan Mang Uding anu menang pertanyaan gitu sakedeung ngahulong terus gigi deg duka nyonya kusabab mamang oge bingung tapi kawas nama bener bagong gak jajaden soalnya lamun kusato biasa pan berenang kudu aya tapak kaliwat nah iya mah tak aya juragan istri nyonya juragan istri nyonya nu mananya aduh palibat kieu nyonya tawa juragan istri hoyong disebat teh juragan cek Mang Uding bari netep KB ini anu keur seri leutik. Mang Uding masuk aya bae terserah mamang kita mah rek nyebut juragan istri mangga rek nyebut nyonya mangga da pantes ieu naon bae oge kusabab nyurup kahirupan kuring rek naon bae disebut ku mamang heg nu penting mah ulah nyalotak bisi dipecat ke ku Kang Obon mun wani nyalita ka kuring nyalitak jadi ilu balepot kieu dasar Mang Uding lamun wani nyalotak ka kuring meureunnan mamang teh moal dipercaya deui ku kuring jeung Kang Obon kitu bae ayeuna mah terserah mamang rek nyebut naon bae oge nu penting mah nu pantes keur kuring cek Beni bari seri leutik nya mangga nyonya bae nyonya mimba bari lamun ka juragan omon ya pas meureunnan pasna ge juragan bae da pantesna kitu harga nyonya mah ayeuna mah nyonya bae lah supaya teribet nyonya bae gitu tapi ayeuna kumaha juragan lamun bener tadi juragan miwarang kuring jeung barudak gantian nalingakeun sawah-sawah anu dipimiliku juragan berenang biayana kudu ayeuna dipasikeun ka kuring supaya kuring geura ngeprak sakabeh barudak anu didamel kitu berenang juragan supaya sagalana geura beres cek Mang Uding bari netep ka Mang Omon anu keur unggut-unggutan ya guys ayeuna mah ini nyokot duit itu 1 juta keur udud jeung ngaroko bae heula oke kukuring bakal ditambahan deui bere heula 1 juta Mang Uding supaya gerakna leuwih cepet sababna Mang Uding mah kacida herangna lamun ku duit mah kacida herangna hahaha lain kitu Mang Uding cek Mang Omon ngaheureuyan ka Mang Uding atuh meureun juragan atuh meureun kana duit mah saha anu teu herang aduh pokona mah sagala oge lancar aya duit mah lancar moal aya halangan ka mana bae oge nepi boro-boro ningalikeun sawah geuningan batur mah ku loba-lobana duit ka bulan oge bisaeun eta kan duit anu bisa ngalancarkeun mah atuh komo deui pagawean kawas kieu anu kudu nalingakeun sawah da kudu gadang beureunan mata tunggu kudu ngopi da piraku rek ngajentul bae kudu udud kudu aya dahareun supaya sarumanget atuh balik ka imah beureunan anak pamajikan kuring jeung pamajikan barudak teh baru ngaheun kusabab salakina keluar ti imah teh teu mubazir usaha sanajan ngan saukur ngontrol sawah oge kitu meureunnan juragan cek Mang Uding bari seri leutik deui gas salah ini berean 1 juta heula keur ngopi jeung udud heula engke ditambahan deui yang penting mah
kade kudu ditalengakeun lamun aya nanaon geura laporkeun ka kuring Mang Uding, cek Mang Omon bari netep ka Mang Uding serius. Harita BNI oge langsung ngesiwalkeun duit 1 juta dibikeun ka Mang Uding langsung. Mang Uding sing heueuh sing semangat digawena, amun aya naon mah geura laporkeun ka salaki kuring supaya cepet beres sagala rupana. Kuring teh hayang ngadengi sawah ruksak deui mangkaning sawah anu dikaler teh kacida alusna. Ieu naon parena teh atuh ruksak mah atuh lapor Mang moal kawas biasana meureun panen teh, Cek BNI nyarita kitu nandaskeun ka hayangna. Mangga juragan mangga, pokona mah juragan pamegat sareng nyonya teu kenging hariwang sagalana rebes haha rebes pokona mah. Cek Mang Uding bari nangtung terus nyolongkrong ngajak sasalaman ka Mang Omon jeung BNI. Nya ari tos kitu mah mangga juragan, ku sim kuring sareng barudak bakal dilaksanakeun ka hoyong juragan sareng ka hoyong nyonya. Ayeuna mah meureunan sim kuring teh bade pamitan heula supaya tiasa gawat ngeprak barudak. Timoleh engke peuting bakal ditalingakeun sadaya sawah anu di mana bae ayana, kitu bae meureunan juragan. Cek Mang Uding bari netep ka Mang Omon jeung BNI. Nya cing bae Mang Cig, nu penting mah mamang ka hade jeung barudak kudu bener digawena. Aya naon bae anu nyurigakeun laporkeun ka salaki kuring meureunan. Kang Omon oge moal ngantepkeun meureun kitunya Kang. Cek BNI bari netep ka Mang Omon anu keur unggut-unggutan tada ngabenerkeun caritaan pamajikanana. Bener ini pokona mah naon bae anu ngaruksak rek jalma rek siluman tong sieun Mang Uding, ku kuring bakal dipabad. Mang Uding jeung barudak mah engke jadi saksi naon anu bakal dilakukeun ku kuring. Kitu bae Mang, ayeuna mah jig geura keprak barudak supaya nalingakeun sakabeh sawah. Pokona mah ulah sawah bae, kebon oge talingakeun. Bisi jelma atawa siluman apaleun sawah ditalingakeun jol teh ka kebon ngaruksak kebon kan sarua bae meureunan rugi. Pokona mah kebon rek sawah talingakeun ku mamang cing barudak. Cek Mang Omon nandaskeun deui ka hayangna. Mangga juragan mangga ku abdi bade diestokeun. Ayeuna mah abdi bade mulih bae bade langsung ngeprak barudak. Cek Mang Uding bari unggut-unggutan geus kitu mah Mang Omon jeung BNI ngajurungkeun deui kenceling we. Mang Uding teh turun ti imah Mang Omon, sedangkeun Mang Omon jeung pamajikanna masih kene diuk dina sofa anu kacida empukna. Harita Mang Omon nyeruput kopi anu masih kene haneut bari melanyun udud kacida nikmatna. Geuningan kieu nikmatna hirup beunghar teh tapi geuningan aya bae sesekele teh aya bae naonnya eta. Akang mah kacida herana miskin loba nu ngahina beunghar aya bae kaos nama aya nu teu seneng bae kana kaayaan urang hirup enak teh. Ini cek Mang Omon nyarita kitu bari netep ka pamajikanana. Nya kuring oge mikir kitu Mang, sok sieun so teh bener aya nu teresep ka urang ngadon ngahajan nyieun masalah kitu. Sieun kuring mah sieun Kang. Cek BNI bari ngabiri gidig teuing kunaon kacida sieuna hatena dina waktu harita. Alah ulah dipikiran urusan eta mah urusan akang, maneh mah ngan saukur hirup senang ngelayanan akang kudu ngagelis supaya akang teh sumanget di kamar sumanget terus. Ari maneh gelis mah montok kawas kieu aduh heueuh ari jadi jama munghar geuning ngeunah teuing geuningnya heueuh. Pantesan batur oge kacida kawas nama kacida enakna nempona teh pamajikan geulis geuning ada maneh ge ayeuna keur teh heueuh baheula oge
sanajan make baju butut oge da aya nu geulis mah geulis bae komodi ayeuna sagala ngeunah pakaian alus turun kamana bae oge make mobil make motor geus tinggal kencling emas reuncem bedak loba anu marahal geuningan maneh teh moncorong geulis bae beuki montok akang mah geuningan semangat tapi ayeuna ge kaosna mah hayang ini hayang belah urang ka kamar ini cek Bang Omon harita langsung nangtung bari nutup ka pamajikana akang masuk aya bae hari boga ka hayang teh sok kudu langsung bae atuh geuningan tadi penting oge entah sabaraha kali jungkelan kuring mah meuni capek ngelayanan akang piraku ayeuna ge hayang deui bae akang meuni ka cida-cida teuing cek BNI bari ngagelenyu imut ngahaja ngaheureyan salakina ku sabab ayeuna mah eueuh pika keheuleun keur Mang Omon rek digawe wayah kumaha oge BNI ngalayanan bae ku sabab eueuh pamikiran naon deui salianti ngalayanan salaki kahayang salaki wayah kumaha oge langsung di layanan ku manehna sok aya ya baik ini geus lah geus akang supaya semangat pan maneh ge geulis teh beureun keur akang piraku keur batur da akang anu ngageulisan maneh teh nyenangkeun maneh peureuheun baheula hayang oge dalek dok aya bae da kan naon kasusurung ku pangabutuh ayeuna mah da taon deui duit loba hayang naon bae aya atuh urang teh tinggal ahap ngemprut naon hese nah ini lain kitu ini cek Mang Omon bikin ka batu ku sabab keur nginum langsung seri akang tapi hayu atuh hayu kuring oge hayang dah heueuh geuningan ngeunah hirup teh akang geus kieu mah geuningan akang oge raosan teh uratna beuki gede beuki panjang bae akang beuki panjang daek naon deui duit loba dahar tinggal dahar ayeuna mah sanggup geus asak hayang dahar tinggal dahar ku sabab geus aya nu masakeun heueuh akang heueuh geus lah hayu akang hayu aduh akang hayu cek BNI bari langsung ngarangkul Mang Omon atuh harita Mang Omon teh teu loba nyarita deui BNI teh langsung dipangku kumanehna dibawa ka kamar geus nya wargi-wargi sadayana di kamarna mah ulah dicaritakeun ayeuna urang nyaritakeun kaayaan di saluareun imah Mang Omon sabenerna mah saprak Mang Uding namu harita aya 3 jelma anu merhatikeun kaayaan imah Mang Omon ti kajauhan bari nyumput dina rungkun anu kabeneran di seberang imah Mang Omon teh aya rungkun anu kacida cangkungna meujeuhna keur nyarumput maranehna korengan teh eta teh Juned Karmon jeung Karman maranehna tiluan geus nepi ka lembur Ciburial anjir bener euy geuningan imah Juragan Omon leuwih gede jeung tibatan imah Juragan Dirman edan nempuh imah na bae geus kawas kieu itu dulu mobil mau dibalatak motor loba anjirna boga duit hasil tina naon bae nya geuningan meuni beunghar kieu geuningan Juragan Omon teh pantes bae geuningan bisa mulian tanuh di mana-mana nepi ka bisa ngelehkeun Juragan Dirman Karmon cek Juned bari nutup ka Karman jeung Karmon anu keur pada sarius maranehna oge nutup ka palebah imah Mang Omon. Aduh dulu itu dulu bener
pagawena oge menikah cida hepring nak kitu pakaiana kawas nama ngeunah euy digawe di juragan omon da beda dina rindat eta naon lalaki eta tah pagawena kacida bedana kawas nama kandal mawa duit euy ayeuna tapi ayeuna kudu kumaha pera urang rek kieu bae cek Karmon harita malik nanya sanggeus ngajawab caritaan Junet. Atuh ayeuna mah urang kudu ngadatangan juragan omon, urang caritakeun caritaan juragan Dirman lamun embung nurutkeun kahayang juragan Dirman kapaksa kurang kudu dicangkalak ulana pabengharna tetep bae da juragan urang mah atau dunungan urang mah lain juragan omon tetep bae juragan Dirman ulah kitu ulah sok kabeng batu pararuguh kitu Karmon cek Karman harita miheulaan ngajawab kusaba manehna meureun ngarasa teu ngeunah ngadenge Karmon rada ngaluskeun kahirupan Mang Omon. Gas tong nyarita kitu bae bari lagi heueuh sia teh Karmon sok ngacapruk lamun kadenge ku juragan Dirman mah sia teh geus disiksa ulah pada bae ngomong da lamun urang keluar teu pararugu langsung gawe di dieu ge meureunna urang teh bakal aya dina kaayaan bahaya kaos teh nyaho bae sahari juragan Dirman salian ti juragan berat beunghar loba hartana lain eta bae anu matak hebat juragan Dirman teh kusabab kamampuhan dina silat ilmu batina oge kacida hebatna kan bogaan guru abah naonnya tah pokokna mah abah bae kitu jadi tong sa kaba-kaba maneh teh Karmon sing cilaka cek Junet bari nutup kasih Karmon anu keur nyerengeh lain kitu heureuy kuring mah heureuy sok serius kitu sing kuring oge da ngarti beraku langsung padu bae kabeng batna sing langsung pindah oge cantang tuh ditarima juragan Omon bari jeung naon sing cilaka kuring apal atuh kehebatan ilmu juragan Dirman itu bisa dilelaborakeun cek Karmon bari nyerengeh nutup ka Junet jeung Karman gas ayeuna mah hayu urang nepungan urang ajak damai urang ajak bisnis lamun hari damai mapan kitu kahayang juragan Dirman oge damai bisa kerja sama kan enak tapi bunte daek urang cangkalak hayu urang tepungan hayu cek Junet bari nangtung miheulaan lempang kahareupeun imah Mang Omon dituturkeun ku Karman jeung Karmon waktosna ka bujeng saep wargi cag heula dugikeun kadinya insyaallah kapayuna urang teraskeun deui kumahanya kaayaan Mang Omon engke saanggeus narima tamu anu teu diundang nyaeta Junet Karman jeung Karmon ayeuna urang cekapeun dugi kadinya mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.